fa iyakun kumaha lamun seug kabuktian naon al madiu si fi'il madi teh iftataha dimimitian bi ba'diha ku salah sahiji huruf elat anu tilu pasami mangka kudu ngangaranan anjeun atawa kudu mere ngaran anjeun mutalan misalan kana mutalfa bina misal. Jadi upama seug aya huruf elat dina papiil mangka dingaranan piilna teh mutalfa bina misal. Kawadhoha contohna seperti wadhoha, waqo'a, wajaba. Tah wadhoha waqo'a jeung wajaba teh aya huruf elatna dina papiil maka dingaranan mutalfa bina misal. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Fa in yakun kumaha lamun